naon eta? Yeh, biasa nyeting motor ho. Kira aku motor sinting. Motor sakit waras hirup aneh-aneh wae. Yeh, nyeting motor. Dak ngora ieu mah. Mana mau ngarti itu dah di mah wae. Geus lah kok mamane wajar. Ya, belum mau ngaji. Ka Ustaz Kamol. Rame. Yeh, naon ngaji jadul. Mending ngabuburit teh ngedrag ieu nyeting. Biasa wah, caper KWW. Drag, mending teh nyungsep ka sawah. Bobolokot nu aya boro-boro diperhatikeun awe nu aya disengsirikeun. Ayo. Sagedeung mulai lah ieu. Takjilan. Ih, ngedrag. Atuh geus ya. Ayo ke milu. Het, ngaji memegang ke aing. Sugi ngaji sorangan lah. Lanjut nyeting lah dengan Pokoknya aja nya. Geus ngalamun di wae eta budak. Jangan ngaji ya. On. Hei. Tepin, nah ngabuburit we ibari nempo. Endahna alam sawahan Karawang. Nempo sawah pan lewat kon. Aduh, ampun sawah saha? Sawah aing ka Pepin. Tuh, di layapan. Nu aing. Bener kon. Bening sia beungar tapi di daya kanan sia kuli kon di material. Aneh aing mah da. Hari sia. Mantakan aing dek kuli soten eta mah ceplokan. Lain sawah aing. Wangke. Sugan teh bener sama siapa? Aduh, aing mah geus aing aja. Ustaz Kamol. Ngaji. Yuk. BTO ge. Seperi udang kan ya. Biasana budak ngora ayeuna mah saudang sih lamun puasa teh mah. Apa dijajal wae nya kayak mana nya? Lah, jajal dulu lah. Bau tuh nya. Itu dah. Itu bau. Berarti ruken suka. Si Dri dah aing teh can sare teh terus tadarus terpenting soalnya Alasan wae. arek naon sih ngeganggu we tunggu Budak ayeuna. Tadarusan dipake alasan. Aing boga duit ya, Per. sebenarnya slot Teu aing cuman alasan we supaya sia udah. naon sih teh sebenarnya ngudangkeun aing teh perlu naon sih